Kita ketemu lagi di Wahyu Raya Channel di acara ngadu bako. ngadu bako. Ngadu bako. Dari dari jengkong. Ngadu bako. Ngadu bako. Ngadu bako di Wahyu Raya Channel. Ngadu bako. Wow, ngadu bako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo para YouTuber Wahyu Raya Channel. Ya. Kali ini kita akan kedatangan talent, kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Spesial. Wah, spesial sekali. Pakai knob. Spesial pakai knob. Spesial bagian dong. Ya. Pokoknya mah wah ditinyu we pokoknya mah. Talentanya luar biasa. Talenta luar biasa. Pengalaman berkeseniannya sudah seluruh dunia. Dalam dan luar negeri. Ya. Dan tidak hanya main tradisi, Tidak hanya main jazz. jazz, rock, blues, blues rock. Jadi blues kena rock. Oke, tamu kita yang sangat dahsyat ini, Kang Aduh Kang Aep, sama. Saya. Aduh Baraya. Aduh. Tong lincah atuh. Bodor. Hari ya. Bodor. Calon bodor. Bodor ge nyeri mah dah. Dia calon bodor. Bodor dan nyeri-nyeri beda. Oh, beda. Mana, Nur? Tidak menyakiti. Ya. Aduh kumaha Kang? Jadi kan Kela Kang abi teh asa reueus. kumaha Kumaha reueus pisan abi nya. Lain punten sakedap. Ketincak ya. Lain ku abdi teh geus diomongkeun keliling dunia jeung naon-naon datang ka dieu nincak pan teu pan. Aduh, hampura Kang Aep. Sami-sami. Nembe teh sedang tengah haja eta teh. Oh, no. Kan kulantaran abi inget bodor. Kan adi bodor ke. Da bodor ge kedakatnya wis ku kamera apa teu ngaciriman. Cuma Janjian heula di kameramen atuh. Aduh, atuh nuhun pisan ieu teh abi teh. reus kumaha. Nya masalahnya abi di ulemnya, abi sasana mah hoyong pisan ya teh. Tidak bisa hoyong pisan. Siap. Aduh bakal teh aduh, iraha di ulem ku Kang Wahyu cing teh. iPad Alpek teh nah asal di ulem wae. Kan ngarukur nelpon nyangke. Tapi asa lu. apa didinya no waktu Itu eta mungkin tacan ya, tacan aya jodoh. Tapi alhamdulillah ayeuna meureunnya biasa riung puluh. Alhamdulillah lah. Guys, dugi kena waktosna mah da anger bisa. jantan pemirsa YouTube Wahyu Raya Channel, alhamdulillah kita kedatangan Uya pada kesempatan ini. Aing sendiri hipnotis. Wah, eta beura. Uya. Aya bedana atau sarua pisan gitu. Samingan sakedik Kita urang buktikeun. Baraya YouTuber Wahyu Raya Channel urang buktikeun ke ari ieu Uya atau tukang ngenang. Lamun ngenang pasti lain Uya. sanes. Jeung Tapi Uya mah teu coplok kuntuna. Aduh, langsung gugur. Uya mah rapi. Yo tuh. Oh, Ari Uya mah dina coplok teh kapan digentos da. Da teu kena ku wabah aja. Sultan. Ani nama Sultan. Ari seniman mah zaman kieu mah boros hayang ganti untuk. Terbeas we.
Kumaha. Ieu nu update ayeuna ye. Nu update ayeuna yeuna rame nu terjadi kan coronanya. Cik, pandangan seniman eta corona kumaha? Dengan ayeuna mah namanya ku ayeuna pandeminya ayeuna salasna mah Psikopet teh. si kopet tah sadayana ge salasna mah ngajerit. Ngajerit. Lamun satu teh mah geus teu bayang gitu eta ngajeritna jalma gitu. Teu bisa ka itu ka dieu. Da eta mah udah jago, udah jago. Atuh keur eta mah keur corona. Corona mah kieu atuh. Da eta mah kieu ya hareup memajikan. Iya ya hareup memajikan. Ayeuna nganjang ka imah seniman kalender di baru leudan gitu. Lain lah sih. Jantannya anu karaos ku abdi nya painten dia jantan pembelajaran ya selain mungkin di satu sisi aya sisi spiritual intinya anu langkung aya hikmah lah dina hidup bahwa kita tidak selamanya selalu ada di atas atau kita pasti ada urang teh pasti teu ayana aya penghasilan atau apapun itu. Tapi anu karos ku abdi kalau misalkan abdi memposisikan pada saat ini kita harus bisa menyiapkan lebih safety. Memikirkan teh investasi. Wah, berat. Investasi ya. Jangan seniman teh ulah berpikir ngaruh pada saat itu, wah coya. Oh saya. Beneran ya. Ditinju tahu saya. Tapi kan pandemi mah kieu we. Tapi abdi mah apa? Ai Kang Dul mah investasinya seueur. Naon? Selain ti berkesenian pan kostum. Woi, kostum. Henteu. Keur kieu ge sami Ai kostum sahan we nyawana. We, luar lieu, cuang cieung we. Ya. Baraya YouTuber Wahyu Raya Channel, Kang Nul itu talent yang sangat luar biasa dan saya mengikuti pergerakan berkesenian Kang Nul luar biasa. Dan dia bergabung di Jakarta dengan Tohpati. Tah, kumaha jeung Tohpati? Bisa teu acan Tohpati. Saat acan kana Tohpati. Tapi pertarosa. Pan panginten ieu teh teu seniman sadaya nu nonton teh. Aya we nu teu acan uningan panginten Ari Andul teh emang endul namina teh apa? Naon? Sasama ari nami sim kuring mah asli mah Endang Ramdan. Oh, Endang. Dina KTP kapungkur nuju abdi masih ka di Delmur nya. Nuju di Delmur di Bobojong meureun di Banyaran lah. Udah lahir di Banyaran ya? Banyaran, Banyaran Pakidulan. Banyaran kasih mana Pakidulan. Nah, gitu. Jantan abdi teh asli pituin orang Bojong Mangu, orang Banyaran. Abdi lahir di dinya. Abdi mah asasna mah panggilan ti alit mah asasna mah Jeneng. Jeneng ngaran teh. Ngaran alit mah Jeneng. Kan karena sok menang jadi endang. Oh. Henteu sama. Sama. Banyak. Soalnya atuh eta mah kudu ti lahir atuh saya KTP kan. Jadi abdi pas KTP asasna mah nami abdi mah nami asli mah Endang Ramdan dina KTP mah. Tapi panggilan aya ti aki kapungkur maneh mah geus jeneng, tapi jenengeun cenah. Wah. Ada udah terang ya. Alhamdulillah. Abdi udah terang tapi intina mah barokah. Intina mah eta bagian tina doa. Tah. Tapi mah alhamdulillah. Terus misalkan abdi pas ayeuna muncul nami Nul. Tah di pas di SMKI eta mah. SM Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Tah gitu. Ya SMKI sararea ya. Iya karawasan sadayana alumnus SMKI lah gitunya. Janten abdi teh pas ngawitan dikenal Nul teh di dinya gitu karena abdi mungkin kapungkur makan abdi teh pegang pisan tuh Atau masih siga penuh. eta emang eta. Oh eta. Si penuh teh. Ada lamun di kampung ompong mah si Ohang. Aya bahasa Inggris si Ohang. Atuh dah. Si Bang mah papa genep lah, saya mah opat. Kira terkenalan teh mana teh pan boga grup ayeuna teh. Wiper Pro teh. Wiper Pro tah. Urang tanya, "Cing, ari Kang Nul di keluarga turunan lain kana kesenian?" Sasana mah teh aya ang. Di wae Teu aya. Abi mah justru Ibu Rama teh aya ramanya. Ari ibu mah mung sadar seneng ngungkul janten kapungkur upami ninggal anu tatabuhan teh seneng tapi Rama mah pedagang justru. Pedagang. Jadi ieu mah istilahnya talenta sorangan we. Nah, ieu mah justru ada bakat berarti Kang Nul mah. Jadi begitu. Anugerah lah gitu ya. Anugerah. Jadi begitu para YouTuber Wahyu Raya Channel apapun profesinya gitu ya. Kalau memang ditekuni secara serius dan fokus menghasilkan si Kang Nul. Tapi teu kudu turunan tapi mainnya ulet. Bisa. Abi mah latar belakang kapungkur dah sedih pisan atuh. Naon atuh?
latar belakang kabut kan ayeuna mah hoyong Kelana. sedih tapi saya mah sabarna mah lamun ngagam sedih kieu ge geus pika sedih jadi itu kudu make merenyang-merenyangnya jadi saya teh kieu baheula mah kan ayeuna mah gampang hayang kenang tinggal minta ka indung bapak aya kan kapungkur mah atuh da abi sanes keluarga anu aya kan gitu abi cek pareposna kapungkuran nepi ka tinu kaleng jeung songsong dasarna abi teh Eta perjuangan. kaleng jeung songsong serius eta mah sejarah abi ya teh Song-song teh kumaha kan? songsong pada di hawu Ya berarti teu di latihan sana. teh gitu. jadi kan Ari Abi kan kapungkur masih Tah, kene make. anakna sih ya, enak pohang baheula lo banting dieu songsong. Tah jika nama eta. Jadi pohon teh gara-gara. Kan nya ge ayeuna geus keliling dunia cek batur kumaha-kumaha ngan teu kreatif ceuk. Aku mah Teu kreatif. Kumaha eta? Nah, betul. Nah, bet kudu maksakeun. Siga abi atuh hayang baheula SMK spesialis kenang, teu kabeli kenang, meuli suling murah. Spesialis Oh, suling. benar. Pelampiasannya Biasa. Jadi jenjang pendidikannya mereka mah SD, SMP di Banjaran, terus ke SMKI. Oh. SMKI na anu di Anu di Cijaura. Cijaura. Anu mah kepala SMKI teh kapungkur mah Pak Bangsat. Apa? Bang Bangsat Rian itu. Oh, iya benar. Pak Bambang. Janten abi teh sasnama ngawitannya panginten eta mah tos tulisna titis tulisna berarti dinya mulai dikenal teh dinya nami endul Terus di SMKI ka STSI. Moho. Sanes ISBI teh acan eta mah. abi saya sih kan STSI kene Sekolah Tinggi Seni Indonesia. abi teh pokokna mah lebat ka Nyanak jurusan karawitan itu jurusan ledeng dago. oh itu eta mah bade ka Cipanas ka ledeng dagu abi tadi Oh. Cing enak mah kieu. Ayo. Anak kieu. Mang. Bodor wae. Anak kieu. Dari di kesinang mangkewe. Oke. Ieu mah ngeunang ku sungut yang nyaho. Total akapela. tapi ya mau di ya kan mau dikat kan Mau dikat. kepasan abi waos kena Atuh nah bebas. Bebas. Jai berean jai. Aya plastik. Iya, mic bisa punten barasa. Siap. Siap. Sok. ya lah kawan heula atuh basicnya heula basic mah Tak dudung dudung. Tak dudung ding. Pak dung dung. Pak dung pak. Pak dung pak dung pak dung pak dung pak dung dung pak dung pak dung pak dung dung pak dung pak dung dung pak dung pak dung dung pak tradisi. Tapi nya ge tadi kan benten-benten dia ngabesik. Abdi mah keung dah kana bener bencanya. Tapi ieu mah angger nah siga anu benten gitu. Memang sok di mana wae sakinten ti tradisi. Dan di mana? Kita maksudnya sok main sakinten ti tradisi di Kan abi kapungkurnya sarema abi teh pengenang tradisi mohon kapungkur. terang mung tadi tina nu tadi Oh, janten katawisan teu tradisi gitu. sistem bermainan. Sistem bermain. Saya mungkin karena ayana tamihan pengalaman saya Wow. Di mana wae. pengalaman dina proses kan kapungkur abi tahun 2003 abi lebet bergabung sareng Simak Dialog. Simak dialog. Bentuknya kumaha? Janten eta teh jazz Simak dialog mah lu ngobrol dideleukeun lagi disimak. Oh. Ya, saya tak menyimak kan menyimak. Ieu kan muka jelaskeun ieu. Oh, eta. Pan ieu anu apal mah. Karena janten abi teh kan 2003 teh di masa teh abi teh lewat pelantara Pak Ade Rudiana. Pak Ade Rudiana. Pak Haji Ade Rudiana ini janten dosen ISBI nya. ISBI. Eta teh grup naon Ade Idea Idea Perkasen. Tah abi teh sanang jasa anjeunna. Abi tiasa lebet ka dinya teh emang jasa anjeunna janten leaderna Simak Dialog teh nyata almarhum Rija Arsad. Anjeunna milari anjeunna hoyong kieu merubah format Simak Dialog kan. Jadi janten kieu cenah saurna mah sudah bosen kalau saya selalu misalkan bermain musik atau jazz selalu sama drum. Sudah standar. Sudah standar. Saya pingin mengangkat kendang Sunda karena dia terinspirasi. Oh, Karena melihat Abah Asep Sunandar Sunaria sama Kang Berlin. Jadi ada semacam dialog kayak spontanitas tapi pasti gitu. Oh iya. Justru sampai dia ngomong, "Dul, yang jazz itu ini."
Betul tak? Cek manehna. Cek manehna. Jadi tradisi teh jazz. Cek manehna. Nah, komunikasi. Jadi dia mah mengartikan sebuah jazz teh emang itu. Beda-beda pasti Kesenian Sunda itu mengartikannya kan. emang jazz. Ya, banyak kan jazznya. Jadi Berarti emang beda-beda persepsi orang tentang jazz. Iya. Si Gabi mobil we jazz. Saudara jazz. Hari abi kada di paling mana? Punten bilis lepat. Abi sama Abi numutkeun Abi. Punten Abi anu. Oh, berarti merek eta namanya. Punten. Jadi memang gitu, memang adina naon teh siapa asap sunaria-sunarianya Inspirasi ku eta. dengan unit besar gitu kan, gitu mah unitnya besar gitu kan, dari unit kecil orkestra besar wayang golek mah, dan memang di situ penuh dengan Nah, janten an gak melandang. cek abi anu kayu ku abi dina nanti mengambil dari obrolan sama almarhum Rija Arsad bahwa ternyata kesenian urang teh anu kacida ahengna sareng jadi sistem secara tidak langsung seniman dulu teh tohaga kan Tuh agak, iya benar-benar. cendikiawan itu teh Pinter, smart pinter. gitu ya. Jadi ngan peda kan belum mah anu tertulis Nah, gitu. mun ayeuna memang secara ayeuna aya tertulis Aya jadi tertulis. minimal langsung secara bukti tulisan emang aya kapungkur bisa nama lebih Lebih pinter makanya urang teh kudu sirah teh teu make partitur komputer we sirah teh. eta teh larasaan Tah ari jeung Topati kumaha ayeuna Topati? kan ari abdi kan sareng simak dialog teh lebat tahun 2003 sas nama eta teh toh pati tos janten personina simak dialog. Oh, Topati teh personil sepak Dialog. jalan. Kita tunggu nanti pada YouTuber Wahyu Channel seperti apa Kang Nul berkiprah di Jakarta dengan Topati. Masih tetap di Wahyu Channel di acara Ngadu Bako. Ngadu Bako. Ngadu Bako. Tari jengkok. Ngadu Bako. Kita ngadu bako di Wahyu Channel. Ngadu bako, ngadu bako.